أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Nu hese ge ieu hate ulah patulah patali jeung dunya sebab dunya mah geus diatur ku Allah geus anggeus. Dunya geus atur geus diatur ku Allah. Urang ulah milu-milu. Geus eta mah kumaha Allah, poe ieu dibere naon, poe isuk dibere naon, poe dan salajat dibere naon. Atuh teh mah kumaha Allah. Geus eta mah urusan Allah. Ye, bener oge nya. Tuh ai keur ngaji mbo tutung kulang bener. Datang bae ka imah dagang karung rugi carik. Iya. Tuh kan, geus dorekat bah. Udah dia mah masa bodoh. Ih, moal diangkat luhur jelema mun di jero hatena aya dunia moal. 1000% moal. Ngumatak diluhurkeun ge ku Gusti Allah sinarna di jero hatena duniaan. Adapun nyana kahirupanana loba secara penglihatan mata atau pamer Allah. Jajanana macan puguh menikmati tama urusanana asal geus jana embung mah teu menikmati. Eta cenah segala kendaraan bagus, imah bagus, segala pake bagus. Atuh sih mah hasud sih. Atuh mah hasud, anggeus jeung hasud bakajeun ku kumaha ge. Enggeus, mendingan dibeulem hasud mah. Tungtung namang ke sia aya tatangga hasud dibeulem bae. Hese. Ai encan anclub mah hese bae. Ujung-ujungna suuzon bae. Ujung-ujungna hasud bae. Lain panasaran kok Kiai bangunan ngeuneun amat panasaran urang nanyakeun ilmuna maning nanyakeun daripada hasud ngajauhan mah. Ye, ai nanyakeun makan lalaunan nyaho jalan nyaho adapun endek jeung henteu aku baha kasiapan urang ngan urang moal hasud gadituna. Nu hasud teh can nyaho jalan. Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya dalam rangka ibadah ka Gusti Allah aya anu standar biasa we ibadah standar we datang ka koit sakitu we jada bagus teraik nempo karena usul luhur martabat batur nyana sakitu ge geus alhamdulillah standar bae mun cara mobil eta mah mobil pansakolot aya nu rada naek nyana ibadah teh neuleuh batur ngadenge sejarah ngadenge dongeng jeung carita kabita cobalah naik ngan sakadar hayang doang aya nu sanggeus ngadenge terus manehanana nyaho coba-cobalah aing kuatan teh bejana cenah kiai mah ieu penting sok udang nyana ge udang ngan nongton bola bebeja mah kata tangga naudu aing keur penting tuh hes boh nurutan kiai aing tuh hes wiridan tah lain dulu nu ngagulkeun sanggeus coba-coba terus ibadah teu kuat turun aya nu langsung naik urang bae geuneuh jelema teh begitu endeu ka Mekah mah masyaallah jeung tatangga rapi jeung dulu rapi minta doana deui jeung minta hampurana pohara jasa sedekahna ge pohara terus di Mekah na ge rajin balik di Mekah bae masyaallah teh nyahoeun tihang masjid teh nyahoeun mundur kan berarti itu beda jeung endeu ka Mekah mantes di Mekah jauh
kamari mah pohara jasa ibadah dah masyaallah lain lalagaannya ngaji nya ibadah dedehnya ka pemajikan masyaallah barang nyandung jadi beda menurun berarti atau barang mawat pemajikan anak ya Allah ajukan colah nyana teh aduh kana balik ngora deui biasa pacaran aku cinta padamu waduh masyaallah dibawa di mobil biasa ngarendeng padahal geus kolot geus botan itu biasa bae main rayuan deui eta nu teu kuat geus kolot ge ngarayu aduh itu macam variasi hirup rayuan mah tapi emang beda eta ku rayuan mah baju jadi nyeripit bae samping rapih bae embung bae make nu kusut-kusut eta ngaranna hasil rayuan gombal pas kitu ieu carita ibadah ka Gusti Allah nu enggeus tarap-tarap bertoriokoh pandari bersyariat mah hirup teh ibadah ka Allah kitu can fokus urang bersyariat doang mah ketika urang bertorikoh mulai memfokuskan eta teh lamun lulus wusul lamun geus usul eta mah geus sangat fokus geus usul ka Allah mah geus teu selempang lantaran ibadah geus lain zahir ibadah teh batin dina harti ibadah batin teh nya nama boroker salat di luar salat ge salat maknana kadeleuna hees padahal mah salat dibandingkeun jeung nu salat di masjid ribuan rakaat dakang kadadas tarang eleh PKS mah bandingkeun jeung seseorang nu geus usul ka Allah kerek bae kerek eta luhuran kene nu kerek dekarti yang man ku jelema nyasi salat di masjid ujung nu kerek luhuran nu kerek tuh kan teu nyaeun nya nama sebab nu kerek mah salila hudang nanyana inget bae ka Gusti Allah jadi hees aja bimakna salat bimakna zikir ari ieu mah nu salat bae kapan inget da ka karung salat mah salat pan inget da teh bangsa ka motor inget ka jabatan inget ka sawah inget ka macem-macem eta deres teh inget ka nu geus kitu inget ka itil aduh Gusti Allah barang bau kaingetkeun ka salat Gusti pang belon-belonna blonnya eta mangis blon tamangis mun hayang nyaho jelema blon eta ye ikir ka Allah ieu mah inget ka dinya aduh masyaallah dah al maqbudatum an maratibir rijal anu diporosotkeun ku Gusti Allah mun cara naik tangkal kalapa mah ngagesleu beda jeung turun biasa trek eta mah wajar ieu mah nyorosot ngagesleu bruk eta aya 3 pangkatna anu nyorosot tina pangkat rijal 3 rijal mah jelema anu geus canggih nu geus fokus ka Gusti Allah ngaranna rijal subhanul yaum rijalul god rijal teh eta teh ku sebab hebat disebut rijal jadi rijal teh eta seseorang anu geus usul ilallah wali rijal ngaranna jelema jago ilmu nahuna rijal nahu jelema jago ilmu fikihna rijal fikih jelema jago politikna rijal politik jelema nu jago jasa ilmu perekonomina rijal ekonomi jelema nu jago ibadahna rijal dina ibadah wali nah ieu aya anu turun tina martabat rijal 3 nomor kahiji diturunkeun tina martabat rijal teh bisa babil harfi ku sebab pagawean pagaweanana teu fokus ka Gusti Allah rijal makan fokus urang lamun zikir fokus ka Gusti Allah bakal moal karasa urang salat fokus ka Gusti Allah bakal moal karasa
sebab iman teh lain disungut tapi karasa. Urang malamun ditanya saha pangeran Allah, Allah teh kumaha sifatna nu wajib di Allah 20 nu mustahil Allah 20 lisan capetang. Anu ngarizkian urang saha Allah bisaan. Naon ayatna? Weuh, tuh loba jasa ayatna mah geus teu dicaritakeun lah. Pokona mah eta mah Allah bae nu ngarizkian. Ha geus, ketika urang ngariung teu meunang berkat marah. Eta mah kudu dirantai teh jelema kos kitu. Dirantai eta mah jelema. Berarti kan nyana teh encan boga keyakinan. Ya, eta mah jelema handap teh handapna deui. Jadi belah ditun handap 2 kilo lah ti handap. Jadi handap jasa tah mah. Lamun urang dagang setelah dagang rugi, haju urang kitu nalangsa ku karugianana encan boga tauhid teh manukos kitu. Emang nu nguntukeun jeung nu rugikeun nyana lain Allah. Emang bagianana poe eta sakitu bae. Kuduna mah begitu dagang rugi, alhamdulillahirabbil alamin. Beres. Iya ahli tauhid bala khaufun alaihim walahum yazan. Untung rugi akur berang penting akur gering jeung sehat akur bae, panas jeung tiris akur bae. La khaufun alaihim walahum. Sebabnya anak kerja Allah. Nah, nu tadina bertoriko, nu mantak si salah bertoriko. Ngasupkeun torekat, nah kieu ngomongna sia, geus torekat ieu masih ngade lantaran di mana geus torekat, engke kadituna dibere babari rezeki ku Gusti Allah. Jadi hubungan torekat jeung rezeki, nah ieu kudu dibabuk ka kiaina. Mantak loba nu nyalakeun ge tah seseorang anu naon kitu ngaijazah-ijazahkeun torekat. Tukang tempe ijazah, tukang tahu ijazah, pejabat ijazah. Haju kitu ijazahna. Ngomong-ngomong dina muridna. Heuy, urang dagang lamun geus norekat sok maju kara dagang gara-gara guruna mere penerangan nu salah. Urang lamun norekat mah ieu jabatan ge naik salah. Eueuh hubungan torekat mah jeung dagang jeung jabatan jeung dunia eueuh. Justru dunia mah deuk ditinggalkeun ngaranna norekat. Sialamun dek norekat geus kuat ancan. Ji atuh insyaallah lain kuat tanaga ninggalkeun karesep dunia. Kuari mah dek memfokuskeun ka Gusti Allah. Aya dina syariat mah ilmu politik, ilmu perdagangan, perekonomian dan lain sebagainya silakan, tapi ketika orang norekat teu meunang, lepas tidak urusan kaduniaan. Hiji we Allah. Talam lain masalah kuat lu tanagana kuat teh lain masalah kuat eta henteu. Ye, ieu mah guru torekat tadi boloon jasa. Ngasupkeun torekat atuh. Ye sia nya lamun torekat mangke geura nyawa ge sabaragus. Atuh naon hubunganna zikir jeung sawah? Kuduna ge guru torekat bagi mulai saat ieu lantaran geus asup di ranah thariqah. Fokuskeun ka Gusti Allah, tinggalkeun dunia baik politik, ekonomi, budaya. Geus, pokona mah eta mah sampah kabeh ge. Hiji we Allah wanteu sia. Lain zikirna ngabilukeun hate memfokuskeun diri eta ngaranna thariqah. Kuari geus bisa. Mantep jasa. Kan lamun fokus mah mantep da naon. Mantep cara kareta mah terus bae. Anu ngahalangan katabrak nu ngahalanganana. Eta ngaranna norekat. Ari mah ieu lain, norekat teh mampir heula di warung pojok. Ngopi di warung pojok. Mun cara leuleumpangan mah berangkat deui ke aya jahe mampir deui terus mampir neuk iraha atuh usul ilallahna. Jadi teu fokus takos kitu. Jadi ieu mah moal kuat asana norekat lain masalah tanaga pikiran kuat henteu ninggalkeun dunia. Tanaga mah tuh zikir sapeting 2 peting 3 peting atuh nu sehat mah kuat jasa. Sehat mah kuat tapi lain eta ninggalkeun dunia. Ieu teh ditinggalkeun dunia, urangna di dunia kene kan lazim bahwa urang di dunia butuh dunia. Biasa ieu mah urang di dunia geus butuh dunia. Wah, cenah kiai ngomong doang teh mah kos kitu ja kiai na ge cenah boga mobil, boga motor, soekeun sungut sia ku aing sia. Ulah aya di jero hate sebab dunia mah geus dicatat di Lauhil Mahfuz urang ketika di jero beuteung ge umur urang, rezeki urang, pagawean urang
salamet jeung cilaka geus aya tulisanana pasrahkeun ka Allah nu ngatur urang urusan eta mah dilobakeun geus aya tulisanana disaetikeun geus aya tulisanana oh atuh aya geus anggeus mah ku Gusti diatur mangga abdi mah kumaha Gusti bae urusan abdi mah ibadah ka Gusti tak kitu maksudna ieu mah sok aya deh bohong tepek kiai si Dorekat teh boga mobil Lexus ji sia mah hasudnya Panjat cenah temen Dorekat boga Innova oh ti ditunan Dorekat boga Innova sia mah emang hasud dengki sia mah udang-udang doang gede lain kitu tah urusan dunia tuh boga ge teh dimaksud Bapa mere Allah ngebariat atuh ambalayah loba kumaha sanajan urang ngamasunnya dagang teh politik teh susah mah susah bae je nu hese ge ieu hate ulah patulah patali jeung dunia sebab dunia mah geus diatur ku Allah geus anggeus dunia geus atur geus anggeus diatur ku Allah urang ulah milu-milu geus eta mah kumaha Allah poe dibere naon poe isuk dibere naon poe dan salajengna dibere naon atuh tah kumaha Allah geus eta mah urusanna Allah ye bener oge nya tuh ai keur ngaji boh tutung kulang bener datang bae ka imah dagang karung rugi carik iya tuh kan geus Dorekat bah udah dia mah teh bodoh moal diangkat luhur jelema mun di jero hatena aya dunia moal 1000% moal ngumatak diluhurkeun ge ku Gusti Allah sinarna di jero hatena duniaan adapun nyana kahirupanana loba secara penglihatan mata atau pamer Allah jajanana macan puguh menikmati eta mah urusanana asal geus jana embung mah teu menikmati eta cenah segala kendaraan bagus imah bagus segala pake bagus atuh sih mah hasud sih sih mah hasud anggeus jeung hasud bakajeun ku kumaha ge enggeus mendingan dibeulem hasud mah tungtung namang ke sia aya tatangga hasud dibeulem bae hese ai encan anclub mah hese bae ujung-ujungna suuzon bae ujung-ujungna hasud bae lain panasaran kok kiai bangunan ngeuneun amat panasaran urang nanyakeun ilmuna maning nanyakeun daripada hasud ngajauhan mah ye ai nanyakeun makan lalaunan nyaho jalan nyaho adapun endek jeung henteu aku baha kasiapan urang ngan urang moal hasud gadituna nu hasud teh can nyaho jalan moal aya wali jeung wali hasud moal aya kadegekeun si anu ngomongkeun anu si anu ngomongkeun anu wali jeung moal aya tuh janya mah geus urusan jeung dunia mah nya mah apeng-apengan ke urusan kos kara itu bae kumaha carana ningkatkeun ibadah kumaha carana kos kitu bae eueuh tawa dunia tawa sapira dunia atuh dunia ieu kan deuk ditinggalkeun kan ku urang nu bako mah hanya Allah urang kuari mah nu fana menempuh nu bako nu fana menempuh nu fana mah teh wajar kula jenengan alhamdulillah kiai gua barang ngadengekeun surahan kiai ajo warung kula dijual lah geus mung patali jeung dunia oh bagus ya ajo kuari kumaha meuli deui kula warung anyar siapa tolol jadi berarti siapa pindah ti dunia ka dunia eta mangarana ti nu rusak ka nu rusak dengan beda doang jadi itu mah kurang laku nah nganu laku atuh leuwih jero ta mah adanya surahan kiai kula ngeunaheun jasa ajo mobil jual lah ku kula ajo kuari kumaha tuh meuli deui teu mah pindah ti dunia ka dunia neangan nu leuwih ngeunah beuki parah eta mah na ieu mah kudun bisa babil harfi jelema morosot tina pangkat rijal ku sebab pagawean kumaha emang huwa mayyabudullaha ala harfin jelema ibadah ka Allah teh tujuanana hanya sekedar dunia boga pagaweanana pigorodin dunyawin au ukhrawin au tamin atau boga harapan-harapan tujuan dunia atau akhirat sarwa huwa al abdusu Z bangun aku hari banyak lantas bebek lah geus dik ka Allah keun bae kuari mana naon ge ai dagang mah masih geus kumaha Allah bae sok nu dibaca naon sholawat munjiat ai penting ti kiai yang naon maksudna cenah gari maca sholawat mangke dagangna dibere maju jadi dunia engkena loba sorangan
eta maca sholawatna jahanam. Maca sholawat cek ahli thariqah mah jahanam. Urang lamun dina syariat mah masalah. Urang di makom syariat baca Quran, maca ayat kursi, maca sholawat. Maksudnya hayang dunia emang makomna di dinya. Sabodo tah mah emang diragukeun di syariat maka surgana ge. Diragukeun sebabnya nama pabelit jeung dunia. Tah, ketika manehana geus ibadah ka Gusti Allah fokus berthariqah, kuari maca sholawatna hayang maju usaha. Kuari maca Qur'anna hayang maju usaha. Malah menta wiridan ka kiai pang ai ijazahkeun waqiah ceknya. Surat waqiah coba kiai cenah golek ijazahkeun maksudna naon supaya lah babari dunia yeuh ceknya na. Tah eta padahal mah teu kudu make surat waqiah, surat tanah sertifikat. Langsung sugih apa? Nah iya bagus sebab pegawaiannya nanunya limpang teu fokus. Aya harapan-harapan tentang dunia, aya harapan tentang akhirat. Alabdusu. Ieu mah geus henteu. Sia zikir bae mah hayang naon? Teu hayang naon nya. Sugan hayang maju warung henteu, sugan usaha henteu. Sugan sia urusan-urusan de dunia mah hina ka gos gitu. Eueuh di hati aing secuil urusan dunia. Maksudnya sih zikir bae kunaon aing mah sayang ka sorga nu sabenerna mah masih kene ragu asup ka sorgaan. Can aya naonan teh mah hirup ai sorga teh kapan makhluk Allah. Nangieun Allah sorga mah di jerona aya kanikmatan jeung aya widadari kunaon dipake ka hayang. Salah kene ibadah hayang ka sorga salah gede. Urang lamun ngadongengkeun kos kitu di syariat salah. Kuduna di makomna makom thariqah supi. Jadi urang lamun pengajian ye, urangna ngajina sepinah. Jeung masyarakat biasa kene dulur, ari hayang ka sorga masing daek ibadah. Geus ibadah urang diniatan hayang ka sorga, masalah. Masalah ngajina ge sepinah, bag-bagana ge lah sapira wudu, salat dan lain-lain lah sapinahna emang syariat. Geus bae urang supaya Allah ngajorgakeun urang jajang ja Allah, urang kudu ibadah. Ke mun ibadah macet Allah ge dijauhkeun tina neraka, dideketkeun sorga. Jadi masyarakat mah kos kitu tah. Lamun cek urang ge, dulur, ibadah mah ulah hayang dunia, ulah hayang akhirat. Hiji we Allah. Cek masyarakat, urang eureum yu ngajina yu. Asalna cek cenah teu kaharti urang mah ieu pancen teh ka sorga, teh dipenta. Pancen ulah hayang-hayang acan atuh siana nyampekeun salah. Di ai kieu syariat bae. Artina nyurahna lamun keur syariat bae. Aju mun nyurahkeun thariqah kudu nyanana geus boga rasa di thariqah. Kakarak jelema bisa ngadengekeun jeung bisa nuturkeun. Andai kata Kiai Golkar nyare katakeun torekat, asana nonggeng jelema kabeh. Kiai di Golkar nyaritakeun po ibadah ka Gusti Allah. Waduh sing ngade ulah ngadeukeutan pemerintah jeung pamerena. Nonggeng kabeh. Itu tutah dengekeun Gusti ya. Moal didengekeun Kiai Golkar mah kajen kumaha ge. 1000% moal sebab nyanana keur gupak di dinya. Bisa ngadengekeun sote kiai da nu geus kaluar tina dunia urang hayang ngadengekeun lalakon nyana. Coba pengalaman nyana urang mah pinu ku dunia. Cik coba ngadengekeun lalakon nyana nu geus kaluar di dunia. Tina dunia kurang didengekeun oh kos gitu. Coba kiai anu masih bener bergelut di dunia nyaritakeun titah ninggalkeun dunia. Buku eta aju morosotkeun sempak bae. Nonggeng, sia kunaon nonggeng? Entah ngadengekeun bujur lain ceuli aing. Kitu pasti. Ki Golkar, ki partai, ki organisasi mal bisa. Kajen gua kumake moal didengekeun geus teu ngeunaheun. Pan ieu tarekat mah ditah ninggalkeun dunia sing hade. Ai kiai eta meuli mobil teh mah pamere. Pamere teh sa? Loba omong. Cak Akbar Tanjung. Duh, jadi kiai eta mah kadijana. Itu lain. Teu maksud ieu mah ngan nyana mere atuh ieu mah hadza min fadli rabbi. Bodoh. Kipu doli aya ceramah pohara jasa. Giliran bete di ongkosan 3 juta ku bupati embung ka ditu euy. Teu beres. Haji Pendi ge ka pendopongan sakali. Salah janji cenah 3 juta ngan dibere 300. Saya moal ka ditu deui ngamuknya na teu ka ditu deui datang ka kuari. Kunaon emang atuh teu diondang ongkoh. Aduh ya Allah. Jadi
geus ulah hayang-hayang harapan-harapan dunia ina ulah hayang harapan akhirat kumaha Allah baik urang mah ibadah ka Allah dek di nerakakeun dek di kasorgakeun nyanggakeun ka nu bogana urang mah dek ngawauhan nu bogana sakitu bae ketika urang geus wawuh jeung nu bogana cak nu bogana ka neraka sakedeungnya ih ulah sakedeung Gusti kumaha Gusti bae nu bener sia kan nurut abad atuh neraka Gusti abdi nu Gusti abdi mah geus deukeut pan ka Gusti cenah abdi kudu ka neraka atuh mangga bae di ka nerakakeun pan Gusti teu panas ieu neraka jadi nyana ka neraka teu panas ya mah ka neraka ge lain titah disiksa iya naon teangan babaturan sia coba ayo teangan kapanggih haji pengen digeus leteng jadi iya gede dia oh emang kunaon untuk kunaon ieu lain bisa kieu geseng dia kunaon ieu aduh jak nya ieu gara-gara nama lah geus ulah diomongkeun lah kunaon lah geus tulungan lain heula kunaon lah geus maklum ya karim masyaallah jadi geus lain urusan hayang ka akhirat boro-boro dunia akhirat ge ulah aya nah eta lamun masih kena di jero hate hayang ka surga geus naon teu fokus ngaranna toriko ninggalkeun dunia ninggalkeun akhirat mimiti urang ibadah ninggalkeun dunia hayang akhirat awalan la ilaha illallah nu dimaksud iwal ti Allah tinggalkeun dunia tuh mulai dunia kurang ditinggalkeun nu kadeuleu sorga kuari dunia geus eueuh nu aya sorga sorga mah makhluk Allah mulai deui la ilaha illallah la ilaha illallah tinggalkeun kuari akhirat nu dimaksud Allah maksud mimiti urang ibadah melalui kolbu sanggeus kolbu eueuh duniaan urang asuplah kana sir dina sir urang ibadah hayang sir teh masih kene hayang kene nurani ngaran hayang kene ka akhirat setelah urang ibadah dina sir mulai urang kena ruh mah suci teu hayangeun sorga teu hayangeun tembung neraka langsung ka Allah jadi lamun ibadah geus datang ka ruh ka karak urang geus embung kana akhirat acan ya nek surga Allah lamun urang geus ibadah melalui roh urang ziarah ka wali Allah ahli ruh jeung ruh nyambung itulah urang mah dipaksakeun ge assalamualaikum ya aulia Allah sugan aya nu ngajawab balikan deui urang assalamualaikum ya aulia Allah khususan Syekh Maulana Hasanuddin nu ngajawab kali deui assalamualaikum ya aulia Allah khususan Hasanuddin ieu abdi teu make Maulana soalna di tukang korek Hasanuddin bojong hilu aduh si gade ulah salah nyebut makom-makomna eta teh darajatna kudu dibawa urang lamun zarah ka caringin si Asnawi Syekh Agung make Agung Syekh Agung Asnawi pangkat geus di dituna bae lamun urang zarah ka Syekh Mansur eta teh teu meunang langsung Syekh Mansur ya Syekh Buyut Mansur eta mah emang ti dituna kos lamun urang teu make buyut ya Syekh Mansur hayang kege ieu abdi saja Mansur S atuh Salome teh mah gadituna tuh aju ditafsiran bae ku Habib Rojak teu beres Habib Rojak ge ieu teh kudu dibawa Maulana Hasanuddin Banten Syekh Buyut itu Mansur Syekh Agung Asnawi caringin ieu mah keur carita nu apik mentek nyambungnya nama ai urang mah tun can nyambung teu bebas bae suh masalah tuh masalah sebab urang deuk ziarah ka Banten 4 kali salam mimiti perbatasan Serang Cikande mulai salam didinya aya waliullah anu cicing didinya saha nu asup uluk salam nah nyana waalaikumsalam datang ke pasar Serang didinya hiji deui salam deui berangkat terus datang ke pintu Banten salam deui datang ke Kesultanan salam ka Maulana Hasanuddin 4 kali salam mun di dieu mah tuh entar ente lamun datang ka dinya ka Cikande assalamualaikum cak tukang ojek teh budak edan beureun ya salam ka aing ya Allah cuma kamicen rokok pan urang dinya bleng kunaon eta rokok dipicen aya nu ngageugeuh di dieu waduh jurig
cuma lain kawali ka jurig. Nah eta lah ya almarhum cerita urang di Banten 4 kali salam terakhir 4 kali ka Maulana Nasruddin hiji di Cikande keluar di Tangerang aya wali di dinya. Kemudian di itu pasar Serang Rau kan mantak sing ade mantak Haji Pendi mah mun ka pasar Rau kabungbulengan mulai samping terus bae kunyana dibeli dibayar henteu pintu hek awal tak urang Banten eta salam terakhir salam ka Maulana Nasruddin carita nu nyaho karer itulah geus teu kudu gandeng-gandeng deh salamna biasa salam ieu mah hayang kadenge pan ku jamaah nu di tukang urang salam heula aya unsur tadi curhat tah aya unsur tah hayang kalem tah kos kitu tah assalamualaikum beureun heula di dieu mah patahan bukunya na ge teu nyaho eta biasana kos kitu hayang kalem bae urang mah nanaon ge hayang kanyahoan teu kudu hayang kanyahoan tah urusan roh jeung roh urusan roh jeung roh nyambung mantak datang ka dinya dibagjakeun kumanehanana jadi nyampe mantak kadeleuna nya bangun ngopi bae ngarokok orang keur ngobrol zahirna mah ngopi ngarokok mengasingkan diri ke pindah nyana ngopi deui ngarokok deui horeng nyana mah keur ngobrol mantak sing ade besi ke Haji Pendi kos gitu mendingan diseret bae lah geus ya Allah ya jadi kuari tujuan dunia maca sholawat hayang warung maju maca waqiah hayang warung maju usaha maju teh aya atawa urusan anak kekebalan ieu nu mantak dibaca bae supaya teu teurak ditembak ya ieu nu mantak dibaca bae ieu mah ieu wol naon karang-karana zikir ieu bisa ngemat bisa jadi naon karang-karana itu bisa jadi kehadiran teh naon karang-karana bisa ngemat jadi hadir zikir kene 100.000 kurang dibaca sapenting la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah boga maksud ngemat pencak langsung datang set ya Allah ya Rabbi karobahna gitu zikir ka Gusti kalawan daya Gusti jeung kekuatan Gusti abdi nyuhunkeun pencaci karet wah haju masang bae wong seo lawan aing Gus ya ayo siap bow tenang punyana eta ngaranna ngahadirkeun cisoka potongan eta kos kitu cisoka eta kos kitu kehadiran ngaranna zikir kene jahanam nama bentukna mah zikir-zikir kene urusanna dunia tah mah segala teterak ditembak segala ngemat segala nanaon dan lain sebagainya tah mah zikir sampah nu kos kitu mah ibadahna ngan sakitueun doang atau akhirat hayang surga sarua bae iyalah huwa al abdus su in utia amila mun dibere nya mah terus bae ngamal bae sia rajin amat zikirna sebab aing mah lamun zikir aju hadir segala cimande cikaret segala macam-macam eta pan kos kari itu teh teu beres tah wa illa lam ya'mal lamun teu hadir mah teu ngamal sia keur mah sok zikir bae pan ku ari tilok hadir mah tah seperti asal ngawirid pelet siap ya bijin amat ngamal ini roh itu ada atau ya karasan apaan gua aing si anu kau yang dipelet si anu yang dipelet bareng menang 1 tahun pan ku sia eta wiridan tilok dipake tilok diwirid lah gua karasana ku ari mah eleh ku motor wirid aing eleh ku motor keur ieu mah asal diwirid bae nya daekeun ku ari mah aing wiridan nyana mawa mobil eleh ku mobil sial berarti kan eta geus moal ngamal deui mun dibere ieu ti amilah wa ilam wa ila lamun teu dibere lam ya amal teu ngamal atuh kos kitu bae wiridan ge sia teu ngawirid waqiah aku rajin alhamdulillah gara-gara ngawirid waqiah tuh warung itu nukula warung itu nukul itu ruko geus kabeuli alhamdulillah si ieu mah ye baturna teh ye si Jabrig brig sia ieu teh teu ngawirid pan sia saguru aing mah tapi ku karasana eureunna aing mah tuh kan kos kitu wiridan mah asal aya gorod eureun torikoh mah lain urusan kos kitu Allah hiji fokus tu mantak ge mantak kukula dicaritakeun ahli tasawuf ahli torikoh ahli hakikat ahli torikot jeung ahli syariat ahli torikoh jeung ahli hakikat bab lawang surga dibuka brus bab fokus di dunia ge begitu dibuka lawang surga ahli syariat makan di dunia ge tadi munazarah malulu urusan dunia urusan mobil urusan ieu urusan eta jadi teu kaburu asup
bahkan heesnya nundutan begitu lawang ditutup kudu wabruk kakara udang woi naon eta woi lawang sorga nutup kaburu asup sorga batak diragukeun ari syariat asup ka sorgana was kitu teh dongengna eta teh nah nyana nanya woi ieu kunaon ditutup deh atuh dititah cek malaikat Ridwan geus apan kami can are rasup oh bagian meureun cek malaikat Ridwan teh enteng we teh Ridwan deui malaikat Ridwan entengnya sa geus lah sia macana di dunia lagi urusan warung ngalulu segala jabatan segala naon geus bagian meureunnan tuh ngan nyanapan ka sorga henteu ka neraka henteu aya di pelataran sorga bae paham eta engke wali-wali Allah datang ka dinya saya kena raon di dia geus kuru amat dahar teu nginum henteu aing di dieu ieu balen aja pendi ieu wauh mah aduh geus tinggal tulang taleng doang ganderes kulantarannya sok mamaca nah jadi kabawa ketuan saya begitu geus ribuan tahun mamaca lapan hayang berkat melulu cenah mah asal tadi berkatan marah nyahuan kan tuan saya emang gosok nyana nyebut-nyebut aing ye ngan eta maksudna nyana salah asal berkat leutik we ngomongkeun emang aing teh nyaho cek tuan saya teh kos kitu mentek iya kos kieu ye datang ka kuru di hareupeun sorga deket ka sorga tapi kuru ieu mah bisa mati di lumbung ieu mah budak nah ieu cerita mah karikatur ahli sufi kos kitu tapi teu nyalah nah al-abdu su'in utiya amila wa illa lam ya'mal fa inna sabahu khairun lamun memang kapanggih wa wal gharadul ladzi tumyafi maksud anu dipake kait ma'ana tentrem masakana anteng sesuai jeung kahayang wiridanana aya atuh anteng wa idza asabatu musibatun di mana-mana nyana wiridan teu hasil wa huwa fiqdanu dzalikal gharad baru dimaksud in qala bala wa eureunnan ibadahna warajanu bidati saidin teu babalik ka Allah geus sabodo sia sok maca selawat eureun aing berarti kan teu maju ka Allah iyalah khosirat dunia wal akhirah rugi dunia jeung rugi akhirat naon dunia rugina falifikdani hazihi minha bagian nyana wiridan maksud duniana teu kapanggih rugi di dunia keneh teu kapanggih wa mal akhirat pada dina tazawil lantaran akhirat rugi naon mantak rugi lantaran teu maksud jana jang ka akhirat ya tadi nage dunia nu mantak zalika rugi ialah wal khusranul mubin rugi anu nyata luar biasa di dunia wal akhirat rugi fokuskeun ku mah ibadah ka Allah ulah hayang dunia ulah hayang akhirat fokus aya jelema duaan mancing cak abah teh mancing duaan nu hiji Yahudi nu hiji mukmin Yahudi mancing menang deui asal mancing si duaan tuh menang sing salabin menang asal sing salabin teu menang kujana kadenge aya mukmin mah maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad geus aya 10 menit setengah jam di deuleu eupan beak meunang henteu asupeun deui kadinya terus diciduan deh tuh bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ajuri kadinyakeun deui itu mah geus bin salabin meunang deui sakempis geus pinuh ieu mah nu maca sholawat can meunang hiji-hiji acan balik sore-sore pinuh kempis Yahudi mah nyana mukmin teu meunang hiji-hiji acan parai doang hiji tuh parai dipiceun ku jasa pira parai anak loba pemajikan aya meunang parai hiji piceun guys naon tar rahasiana begitu ditanyakeun si mukmin mah maca sholawatna henteu hayang meunang ieu nya nama ibadah zahirna doang kadeleuna mancing hayang dunia hatena mah teu hayangan ka aing doang cek Allah melalui maca sholawat maknya sholawat ndek diojol ku lele rugi amat cek Gusti Allah engke geus disadiakeun ku aing rahmat aing surga Allah daripada sholawat ku aing diojol jeung lele jeung gabus jeung bocel hina tama kos kitu mah sebabnya nama teu maksudeun aing mah geus jadiakeun nya sebabnya nana ada ka aing ku aing dibere tuh kan hakikat tama kos kitu nu mantek ente lamun mancing teu meunang-meunang geus ulah cerik meuli bae apa eta carita jelema nu ibadah ka Allah doang teu meunang-meunang maca sholawat atuh babarieun ya Allah mandek ngameunangkeun nyana ja upana mah eta keneh ya udah akan dek dimenangkeun mah tapi kan ku Allah diulahkeun ulah rahasiana naon maknya sholawat ojol jeung lele maknya sholawat ojol jeung boncel
ulah nyana mah geus disajiakeun bidadari maningan bidadari apa maningan boncel ye cak abi berojaknya boncelnya bidadari aduh nah iyalah ahli Allah mah atuh emang nyana ge tembungan ieu kana dunia tamangan seukur nyilip ti keramean dek ibadah hakikatna dek maca shalawat ka Allah bae bahkan mun dibere meunang dikacaikeun deui teu bakal Yahudi mah seseriat emang sakit kituna cak Allah Yahudi mah teu babacaan ge ku aing dimeunangkeun bae lantaran nyana mah ngan sakit kituna di akhirat disadiakeun neraka. Oh kos kitu urang mun nyaho ka hakikatna urang bakal moal ngaluhurkeun Yahudi moal ngahinakeun mukmin sebab hakikatna mah nyana geus boga kanikmatan sorga bari teu hayang ka sorgana Allah ngan mere masyaallah bari mulayan urang daripada urang turun tina martabat rijal mendingan fokuskeun ku ari mun salat ka Allah ulah aya unsur-unsur dunia jeung akhirat maca Quran ka Allah ulah aya unsur-unsur dunia jeung akhirat maca sholawat fokuskeun ka Allah ulah aya unsur-unsur dunia jeung akhirat urang mah nu teu boga pagawean babari coba haji podoli nek berangkat ceramah lillahi ta'ala Allahu akbar aduh henteu mah teu nanaon nya ge atuh haji pendi undang coba mamaca ge undang coba mamaca mulaian nya ge kaluar ka hareup kalau karena Allah cak nya geus lah moal hayang nanaon terus moal murai balik kesalaman di deuleun dibukan teu geura eta naon bagasi tadi dibukan jangan sial amatnya emang karena Allah kumaha gitu. Jadi berarti mamaca sakitu luar biasa, make kinanti, make pangkur dan lain sebagainya hanya sebuah bakakak. Ya, nihil jasa tabakos itu. Moal cenah lah kuari mah jatuh maca. Atuh kuari mah. Gaduh putra di antarana ialah Qabil sareng Habil. Kangjeng Nabi Adam seluruh gaduh putrana adalah tis'atun wa salasuna 39. Boga anakna 39 Kangjeng Nabi Adam. Dunia sakil gana diesian ku 39. Sedengkeun ablag-ablagan sepi meureun dunia eta. Kakarak Kangjeng Nabi Adam, Siti Hawa, haju anaka ngan ari Qabil mah Qabil eta cak sariwayat mah lahirna di sorga, ari Habil mah lahirna di dunia di dia di bumi. Cak sariwayat Qabil mah Qabil eta kelahiran sorga nya nama tah. Qabil ari Habil mah kelahiran bumi. Supaya rada cepet Gusti Allah teh ngalobakeun makhluk maka ngalahirna ieu Siti Hawa sakali lahir sajodo dua-dua lalaki awewe lalaki awe kitu bae tah sajodo kabeneran Qabil mah ngajodokna ieu jeung hiji awewe nu ngaran Iqlima gelis ai Habil sajodokna jeung Labuda rada kurang gelis modal berbes lah gitu rada kurang gelis. Sedangkan instruksi ti Gusti Allah kawin teh silang. Disilang kawina lamun tadi Qabil ngadulurna ieu adalah jeung Iklima, tah si Iklimana kudu kawina jeung Habil. Habil anu tadi kaluarna ngajodokna teh jeung Labuda, tah Labuda kawina teh jeung Qabil. Jadi disilang-silang. Anu pertama lalaki awewe, nu kadua lalaki awewe. Tah lalaki nu kadua kawin ka awewe nu pertama. Lalaki nu pertama kawin ka awewe nu kadua. Kitu bae tah silang ulah dikawin kuno babarengan jeung ngalahirna harita.
jadi temenang bareng jeung kembaran anak etalah hukum di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihis kawin dipersilakan geus aya instruksi kawin cuman instruksi hukumna kudu disilang temenang jeung kembaran anak eta hukum mulai tadi dijatah lantaran begitu diinstruksikan kawin umur kakarak 20 tahunan kabeh ge instruksi ti Gusti Allah kawin seperti eta sak ti Qabil kakakna ngeunah bae sia Habil dikawinkeun ka kembaran aing geulis ka mapan ayeuna si bayi kawin ka kembaran sia ieu dideuleu atuh kulit ya berebes lah cak urang berebes emang ulu geulis gitu di berebes tah eta kos kitu tah jadi kurang naon gitu amperna kurang naik Qabil jol we iblis datang ka jero hatena mulai ta iblis ge pan diusir di sorga leuwih ti heula pan iblis wah ini cak iblis bakalan gua asup ka jero hatena bil siapa pan kelahiran sorga sarua jeung aing mulia urang atuh Habil onam kelahiran bumi India urang mah lain deui mulia tuh nu mulia ulah sok kawin kanu jore penghinaan engke nu timbul tetep mulia mah kudu kanu geulis bae mun kawin kanu jore mana teuing engke jelema jeung ke kadituna anak incu oh Qabil mah kawinna kanu jore tah eta kan isin tah bil cak jurig ya pugu cak jangan jatuh pugu embung ieu ge eta mah abah ngomong cenah hukum ti Allah eta bohong sebenarnya mah eta bohong eta eueuh ti dituna eta mah kabisa abah bae abah teh deudeuheun ka Ki Habil ka adi sia nu mentek dikawinkeun kudu ka kembaran sia nu geulis ai sia nu kakakna nu kelahiran di ditu kudu kawin ka adina Habil eta teh lain ti Gusti Allah kajen kuku make bibisaanan bapa sia Adam ngaranna instruksi ka ditu demo apa kan itu kamari kan demo ke Jakarta demo pugu ieu ge cak Qabil teh aing tetep bae embung kajian kuku mah ge embung bae beja ka abahna bah naon Qabil ubah abah bae ieu nu bener ieu utar atur nikah ieu aya kitu instruksi tu Gusti Allah asal teu adil kos kieu ieu manya ai kula dikawinkeun kanu kurang geulis ari Habil dikawinkeun kanu geulis ta ieu teh akur kos kieu teh lain ti Gusti Allah kajen kumaha ge kadengen ku Habil cek Habil teh Qabil ulah kitu aing mah ja andai kata aing titah kawin kanu jore aing mah daek bae namun bener ieu instruksi ti Gusti Allah aing mah geus kumaha Allah bae lantaran dia moal kembali hidup di dunia engke ge urang bakal baliknya ka Allah darah sia ngomong sangeunahna bae geus baing we ieu mah bohong ieu lain ti Allah ya kajen kumaha lain ti Allah ieu mah kajen ti abah ieu mah emang abah bangkawarah ya mulai tah eta lamun sok ngerekan abah teh eta mimitina tah tidinya tah di Cikubaya duaan tah sok ngerekan abah tah iya Masya Allah mulai tidinya cak Kangjeng Nabi Adam ita amarallahu Allah marintah ayyuzawija Qabila labuda ukhtabil wa yuzawija Habil yaqlima ta eta teh instruksi ti Gusti Allah cak Kangjeng Nabi Adam anjeun Qabil kudu kawin kala budak dulur Habil kudu kawin ka dulur itu Qabil ngaran iklima instruksi Allah teh bisa cak Qabil kajian kukumah kula mah embung kajian kukumah tetep kula mah sakali embung sebab ieu kula mah teu percaya bahwa ieu teh hukum ti Gusti Allah teu percaya mulai kakarak aya sakituan ge hukum Allah geus ditentang cek urang mah tuh kakarak tarurun ti sorga pan teh saeutikan keneh jelema teh atuh mantak naon narurut ka Kangjeng Nabi Adam henteu tanggeus mulai henteu nurut ya Allah terus bae iblis teh daekeun leupas ti Qabil ieu mah kajian kukumah kudu selesaikeun masalah ieu
selesai ke di mana mun terus-terusan kieu pan isin kakak dituna ieu isin urang ini ke banyak Kobil kawin jeung nu jore aya Habil kawin jeung nu tak eta isin gengsi ieu gengsi urang mah panturunan sorga oh moal ini moal kajian gua tetep bae teu hayang aing mah aja geus kieu kumaha kajian gua kumaha ge urang pokona pas ini bae heula tah tidinya Kobil mikir pas ini unggal poe sakumaha ucing jeung anjing asal kapangi wong kaki Kobil teh kaki Habil teh tuntutanana Kobil luar biasa lobana Kobil mah kakakna Habil adina Habil mah nurut bae aing lah kumaha bae sabodo Allah nu penting mah urang mah ibadah nuturkeun aturan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran terus-terusan memuncak permasalahan teh tah kuari mah diinstruksikan kieu ayeuna mah kieu bae atuh nyieun korban lamun memang bener-bener ieu teh kitu menang ti Gusti Allah maka engke aya tandana mun maneh teu percaya bahwa ieu teh instruksi ti Gusti Allah sok nyieun dumades maneh ka Gusti Allah taqarrub ka Gusti Allah sapopoe maneh mah ieu Kobil cak Kangjeng Nabi Adam teh kunaon teu inget ka nu nyieunna ieu tuturkeun Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah moal kebal hirup di dunia tuh deuleu Kobil tuh Habil mah nurut jasa adina kabeneran nurut kakana kurang nurut datang ke kuari teh kakak sok rada kurang nurut teh heran orang-orang ati dituda eta ya Allah eta kos kitu yes nyieun korban kuari mah nyieun korban naon nu dikorbankeun ku maneh Kobil ulama supaya Gusti Allah narima ka kula deuk korban lantaran kula mah petani hasil tani bae ayo gerak kumpulkeun maneh Habil naon kula mah lantaran pangangon embe kibas kula mah cirina naon cak Kobil ieu bahwa korban ditarima ku Gusti Allah jeung teu ditarimana engke cak Kangjeng Nabi Adam lamun ditarima bakal turun langsung ti langit seuneu set engke ngalahap anu ditarima mun anu maneh Kobil ditarima beak engke garing dihakan seuneu dilentab seuneu lamun nu ieu anu diterima nu kono Habil nu embe beak bosna kitu bae oke cek nyana jadi geus ya dikumpulkeun ku nyana harta-harta hasil tatanian du dikumpulkeunana hasil tani mun pare nu pangjorena nu dikorbankeun teh lamun gandrung anu geus pangjorena korma nu pangjorena dihiji-hijikeun bangsa anu bakukulna eta dikorbankeun ari nu bararagusna mah ieu dipake ka hook kunyana jang ditumpuk-tumpuk harta jore ari ako Habil mah begitu dikorban teh wow neangan umbe nu puang gedena jeung nu puang bagusna dipandian kunyana ieu nu jang Gusti Allah mah ieu korban ka Gusti Allah entakan nu puang gedena puang bagusna wang lintuhna jadi beda karakterna ai Kobil mah kos urang Cikupa nu pangjorena bae ai Habil mah kos urang Cilongok nu pang bagusna bae sia cek urang Cikupa tah eta kos kitu kayana teden bek teu kebal langsung turun seuneu neong itu turun seuneu cak Kobil pasti nu aing nu dilentab ka jeung ku komaha ge pasti nu aing mun aing nu dilentab berarti aing kawin jeung nu gelis mun aing teu dilentab berarti ieu teu beres urusan ieu turun seuneu ka dieu ka ditu aing nu dilentab embe plek seret bawa ka luhur teh aya tinggal ieu bae korban Kobil hasil tatangin hasil tani nu jarore teh teu dilentab ku seuneu tuh cak Kangjeng Nabi Adam nu ditarima nu mana nu ditarima nu mana tah cicing bae Kobil teh
gas udah loba ngomong cek Qabil teh abah gua cenah rencana ka Mekah mah eger ka Mekah ka ditu atuh eta ka anak ka kolot kos kitu eta eger ka Mekah mah isi rek naon tuh di dieu mana naon kula mah padahal boga rencana abah ka Mekah adi dibunuh sia ku aing jadi aya abah aya keneh mah embungeun nya ge rada kagokeun kira ka Mekah ditungguan nya nungguan abah na ka Mekah dah sekian bulan berangkat Kangjeng Nabi Adam ieu adalah ka Mekah Qabil tenang geus eueuh sasaha ngan jeung Habil doang berikut dulur-dulurna jadinya lah mulai nyana dendam kesumat hasud anu luar biasa di jero hatena hayang ngabunuh Habil iyalah cerita eta dicaritakeun ku Gusti Allah dibejakeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon ieu matak dibejakeun tah kamari Yahudi kamari musyrikin munafik teu percaya ka Kangjeng Nabi ulah kaget Muhammad munafik teu iman ka anjeun musyrikin nah musuhan ka anjeun kapirin ngamusuhan ka anjeun cikene nu kamari dicaritakeun teh ngamusuhan ka anjeun horenganan baheula ge takarak ge turun ti sorga ka dunya ieu anak incu Kangjeng Nabi Adam anakna sorangan Qabil geus boleh teu percaya ka Kangjeng Nabi Adam geus teu iman ka Gusti Allah malah ngabunuh adina nu ngaran Habil dicaritakeun ka Kangjeng Nabi abeh Kangjeng Nabi ieu tenang tentrem adem sebab lamun teu nurut jelema ka Kangjeng kemudian Kangjeng Nabi na teu dihibur manusiawi kan Kangjeng Nabi sifat kemanusiaan pan aing teu diturut aya kitu mah aya dongeng-dongengna tah Kangjeng Nabi Isa ge teu diturut jaheueuh tuh Kangjeng Nabi Adam ge teu diturut jaheueuh atuh kong aing aya kitu mentak tenang Kangjeng nah ieulah didongengkeun ku Gusti Allah melalui ayat watslu bacakeun ku anjeun ya Muhammad he Muhammad alaihim atas kaum anjeun baheula dibacakeun ku Kangjeng di Madinah terus disampai-sampaikeun ku umum ku sahabat disampaikeun ku tabiin disampaikeun ku atbat tabiin ku ari poe Minggu disampaikeun ku ari ku urang kadeng eta dongeng eta teh ta ieu ayatna bacakeun Muhammad ka kaum anjeun naon nabaab Nabi Adam berita anak dua Kangjeng Nabi Adam alaihis nu ngaran Habil jeung Qabil caritakeun bil haqi kalawan sabener-benerna il qurba qurbanan waktu Qabil jeung Habil ieu diperintah dumadeheus ka Gusti Allah nyin kadeus nyin kadeheus nyin takrub melalui kurban ilallahi ka Gusti Allah nu dilaksanakeun ku Habil makibas Qabil mah hasil tani yakni zar'u patukubila min ahadihima ditarima na ti salah sahijina hungkul nyaeta nu ditarima nu Habil ari nu Qabil mah teu ditarima walam yutaqabbal minal akhar kasimpulanana korban Habil mah diterima cirina dilahap seuneu Qabil mah teu ditarima cirina aya bae di dinya teu robah-robah ti dinya lah mulai Qabil bendu ka Habil nyimpen di jero hatena hasud anu luar biasa nungguan Kangjeng Nabi Adam munggah haji teu Kangjeng Nabi Adam munggah haji ngaharep Qabil ka Habil abah geus eueuh emak geus eueuh tinggal nyana bae Habil aya naon ka dieu aya naon cak Qabil la aqwa tulan bang aing bakal ngabunuh sia bunuh sia ku aing cak Habil qala 5 kok main bunuh-bunuh bae emang aya naon mana kurban mana mah diterima kurban aing henteu ge atuh teh urusan Gusti Allah tah mah cak Habil teh innama yataqabbalullahu minal muttaqin nu ditarima teh jelema anu sieun ka Gusti Allah mukmin muttaqin ditarima aing teh ditarima teh mah
tuh urusan adalah kurang takwa berarti teman ulah ngabunuh kula ka Gusti Allah kan bisa gara-gara sia aing bogoh mah boluh sia ku aing geus bebeneran ditutur-tutur bae geus diagag-agag bae geus dikieu-kieu bae leungeun cak Habil cak adenaka dengan bahasa anu lemah lembut ka la imbasatta iyadaka ma la imbasatta ilayya iyadaka litaqatulani ma ana bibasiti yadiya ilaik li aqatulak bahasa lagi daheun Habil ka dek ngabunuh bae jak kurang mah ieu ajar sararieun jasa ka Gusti Allah lain basatta yakin pasti nyata lamun kakak ngagerakeun leungeun kakak manjangkeun leungeun kakak ngulurkeun leungeun kakak dek nampiling ka kula kakak dek nyabok ka kula kakak dek kabunuh ka kula ma ana bibasiti yadia ilaik kuring memual kudu males uluran tangan kula memual nyabok ka kakak kula memual ngabunuh di eueuh saeutik terbersit di jero hate hayang ngabunuh eueuh saeutik hayang males kakak ngabunuh kula mah dek cicing bae kakak nampilih kula mah cicing bae kakak dek jawab kula mah cicing bae pokona mah kula memual ngabunuh sama sekali silakan kumaha kakak bae lantaran ini akhafullah rabbal alamin sieun jasa ka Allah eta Habil mah bahasana anu luar biasa inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar cak Habil teh asanyana kaula teh ieu adalah sieun jasa ka Gusti Allah lamun sampekeun ka kakak ngabunuh ka kula atuh meureunanan seakan sing kuring teh kula teh ieu berharap kakak teh ke bakal balik ke akhirat teh mawa dosa kula jeung dosa kakak sorangan memeh ngabunuh kula ge kakak geus loba jasa dosana ditambah jeung dosa ngabunuh ka kula duanana dibawa ku kakak engke kakak di akhirat fatakuna min ashabin nar atuh engke bakal jadi ahli neraka tah ieu bahasana luar biasa aya bahasa inni uridu an tabu'a sanyana kaula ngarepkeun kana yen babalik berarti boga harepan lain boga harepan lantaran eueuh maksud males ngabunuh seakan kos nu mengharap nyana teh dibunuh lain mengharap dibunuh urusan dibunuh mah mangga kumaha kakak ngan kula henteu ngamaksud dek ngabunuh lantaran cak Kangjeng Nabi ge al-qatil wal maqtul finnar jelema nu ngabunuh jeung nu dibunuh sarua pada asup ka neraka lamun anu dibunuhna boga niatan hayang ngabunuh mantak cak Kangjeng Nabi teh al-qatil wal maqtul finnar nu ngabunuh jeung nu dibunuh asup ka neraka cak sahabat Gusti Rasul aya nu ngabunuh mah kaharti ka neraka aya nu dibunuh panu dibunuh ge nyana teh lamun imkan mah hayang ngabunuh oh jaheuh nya nyana ge ngan eleh bae gelutna lantaran eleh kabunuh jangan lagi hayang ngabunuh hayang males ta eta dumadak al-qatil wa maqtul pindah Habil mah eueuh maksud ngabunuh kulantaran eueuh maksud ngabunuh dengan bahasa anu lemas disebutna al-kalamul jami'ul mani mun cek ahli dilagah mah dumadak bahasana inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar geus pihartieunana aduh kakak lamun kakak sampai ka ngabunuh ka kula jak kula mah moal ngalawan teu hayang ngabunuh deui ka kakak atuh engke berarti kakak teh mun balik ka ditu teh mawa dosa dua dosa kakak memeh ngabunuh jeung dosa kula atuh engke di akhirat meureun pinuh ku dosa mangga sakumaha kakak bae kula mangan sakadarna nasehatan doang sia ngomong ka situ balangan nasehatan sakana wah ini teu bisa diomong ku kumaha masya Allah. Gitulah akhirnya kumaha langsung ditikem sanggeus sadikit tikem bingung aing ngabunuhna kumaha can aya pembunuhan pan harita can aya pembunuhan cara ngabunuh ngaleungitkeun nyawa artina ieu ku sabab dikumahakeun lah bingung dijotos besi teu bae digebug besi teu bae dikumahakeun ieu dikumahakeun bingung nyana mikiran ngabunuh ge bingung lantaran can pernah aya nu ngabunuh pan harita mah
manusia pertamanya eta anak Kangjeng Nabi Adam anu ngamimitian dek ngabunuh datang ka ngabunuh ge bingung kumaha carana ngalamun bae Habil geus aya bae di sisi dicekelan bae kieu dek dibunuhkeun bingung cara ngabunuhna kumaha cara ngabunuh sok iblis asup deui ka jero hati aya sia bodoh-bodoh teh atuh ngabunuh bae heseun amat cak iblis teh atuh teu kumaha aja can orang anu dibunuh Japan ieu manusia kakara ge urang doang ngomong we nya di jero hati jeung iblis ya kadeulekeun ya deulekeun ya cat bae iblis teh kaluar nu hiji tek hareup ngarupa nya jeung iblis itu saja gelut dia bareng gelut nu hiji dicekel tek dikahadapkeun terus jokot batu digebukeun blak kana huluna hai oh tak kitu ngabunuh mata jadi dicontohan ku sakadang iblis Masya Allah tuh gitulah Qabil teh oh jaheul babarinya eta iblis nu hiji pae kakara pae geus pae nah Habil ku aing geus bisa sebab aing geus kuliah aing. Kuliah ngabunuh aing geus. Di saha kuliah ngabunuh nangis aya dosen iblis. Langsung bae nurutan iblis. Jadi diperagakeun ku iblis cara ngabunuhna. Mantak cekel tujahkeun langsung kliak nyokot batu nu gede diangkat ku Qabil gejretkeun kana huluna gujret geus Masya Allah gitulah bakal jadi ahli neraka wa zalika jazaa'ul zalimin nyana jadi ahli neraka babalas jelema nu zalimah tidinya lantaran keheul jeung keukeuh bae hayang ngabunuh fatawaat maka ngagoda zayanat ngahiasi lahu ka Qabil nafsahu kana nafsu naqatslahi kana ngabunuh dulurna nu ngaran Habil diperagakeun ku iblis faqatalahu maka dibunuhlah ku Qabil Habil dengan cara diperagakeun kos sakumaha iblis fa asbaha minal khasirin barang geus bae ngalangsa lantaran iblis kalaluar tina hatena ditinggalkeun kabur malah kadenge kaburna ge hayu sia cilaka Qabil cak iblis kan cilaka sia Qabil cak iblis aing geus teu tanggung jawab aing ge ieu doraka setik di sorga turun ke handap baheula kalantaran teu percaya ka Adam aing dilaknat ku Gusti Allah sia ku ari termasuk laknateun Allah aing teu tanggung jawab kumaha sia bae Qabil ceurik di dinya kadung ditangkep ku nyana aduh hadi can nyana ditangkep ku nyana masyaallah ieu aya ku kieu-kieu teuing ditangkep ku nyana bari ceurik nyaah jeung deudeuh diciuman geus pae kakak kudu kumaha ieu teh kudu kumaha jelema geus Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa ka Mekah adi-adina jararo tinggalnya na doang duaan ditangkep kunyana geus dibunuh mah lantaran iblis tak kalaluan mana teuing luar biasa sedihna Qabil harita neuk minta tulung ka mana ngan sakikituna jelema dibabawa kunyana dipapanggul kunyana ku deudeuh jeung nyaah deudeuh jeung nyaah dipanggul tok ka Masrik 60 km mamanggul bae dipanggul deui ka Magrib 60 km bulak-balik lantaran deudeuh jeung nyaah masyaallah kudu dikumahakeun atuh ieu adi diciuman deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui eta sakitu geus luar biasa 40 poe cak sakol maki kituan bage iblis asup deui geus dibunuh mah ulah sakaduhung-kaduhung moal hirup deui kajen kumaha moal hirup deui kudu kumaha tuh ieu kalanjutanana fa ba'asallahu ghuraba wallahu a'lam